Iraha atuh abdi kudu tobat teh ajengan. Formalna nama waktu anu resmina ku ulama waktu tobat teh kabagi jadi 4 waktu ngaliwatan 4 panto. 4 panto kumaha? Anu kahiji tobat teh aya tobat harian. Iraha tobat harian teh ngaliwatan panto salat anu 5 waktu. Tobat eta teh eta anu pangpentingna nama tobat harian salat pan. Urang mah apan keur salat lohor teu rumasa tobat biasa we. Saleresna mah tobat eta teh. Pan salat mah eta mah kawajiban ti Allah ibadah teh na ari tobat lain ibadah kitu. Salat ge tobat ngan tobat anu ditangtukeun waktuna ku Allah Rabbul Alamin dina sagala-galana. Tobat harian eta. Pan pernah sahabat naros ka Kangjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ari salat fardu naon ganjaranana?" Nu kakuping ganjaran teh salat sunat we. Ganjaran tahajud, ganjaran duha, ganjaran witir, ganjaran tahiyatul masjid, ganjaran maca Quran. Ari salat fardu meuni teu kakuping ganjaranana, cing teh mongkeun ka abdi ngara abdi teu hararese daek salat. Pan jalema mah tarapati daek teu kadeuleburuhna mah. Kumaha dauhan Rasul? Lamun dihareupeun imah anjeun aya walungan gede bari caina ngagulidag badag, terus anjeun mani sapoe 5 kali, kira-kira bersih daki anjeun atawa moal? Ceuk sahabat, tang tos we Gusti bersih mah. Tah salat fardu mah ngabersihkeun dosa anjeun ti subuh tepi ka lohor. Cong salat lohor bersih dosana. Nyieun deui dosa cong salat asar bersih dosa ti lohor tepi ka asar. Nyieun deui dosa ti asar tepi ka magrib bersih dosa ti asar tepi ka magrib ku salat magrib. Nyieun deui dosa cong salat isya bersih dosa ti magrib nepi ka isya. Reup wae sare dan nu hees mah tara nyieun dosa sare we eta mah tobat tah. Lain salat mah salat we tong disebut tobat. Heug atuh mung nyebut mah ngeun dina salat apan aya kecap-kecap tobat. Kedepruk ibu teh sujud, keur sujud subhana rabbiyal a'la kitu tah. Aya anu make wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Aya anu mung make wa bihamdihi, keun bae entong dipaksa. Subhana rabbiyal a'la. Ari geus subhana rabbiyal a'la apan diuk ibu teh disebutna lungguh ceuk kolot baheula mah. Kumaha pokna? Rabbighfirli. Namarukan lain tobat kitu. Nun Gusti jisim abdi neda hampura, abdi teh bobolokot ku dosa. Pek ibu bisi engke di Mekah kanasibkeun ku Allah Rabbul Alamin urang kapanggil kaditu. Masangkani engke berjamaah di Mekah mah hese tartibna teh. Diajar salat sorangan sing anteng, nyieun salat 2 rakaat. Sugan satengah jam wae bakat ningku anteng. Karasa geura amisna salat teh. Da ari salat siga hayam macokan parab mah 2 rakaat ge capek. Tapi lamun salatna tartib 100 rakaat teu karasa capek. Kedepruk sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Beres gek diuk Rabbighfirli. Nun Gusti abdi bobolokot ku dosa hampura. Rugi temenan dunia akhirat mun ceuk Gusti teu ngahampura. Nini mun teu bisa tiasa ngucapkeun anu sejena tong kunyam-kunyam teu parugu. Sakitu ge jadi Rabbighfirli. Geus pek sujud deui sing tartil. Cenah bisa tuluyna atuh leuwih hade bisa tuluyna nama warhamni Gusti. Teu pantes abdi dibere rahmat ku Gusti ninggal kana dosa siga kieu mah. Tapi sok sanaos kitu jisim abdi awon sorangan, pika deudeuh, pika welas, pika asih jisim abdi teh Gusti. Wajburni warfa'ni, luhurkeun darajat jisim abdi. Sanajan tukang beca abdi teh tukang buburuh ngaduk,
tukang macul, tukang ngaramet, tukang tanur. Hina abdi teh paparin derajat nu mulya Gusti, cek hate teh. Mun teu kapenak ku jisim abdi atuh kupun anak, mun kupun abdi jeung kupun anak teu kapenak di alam dunia atuh darajat teh nyuhunkeun di akhirat Gusti. Keur salat eta teh wajaburni paparin rejeki keur nganapkahan anak bojo ngarah abdi teu ngarumpak kana barang haram Gusti. Datangkeun rezeki anu halal wahdini, hate abdi teh bageuran Gusti. Katerangan agama mah dina jeuli teh unggal poe ka kuping, tapi abdi teh beteu daek wae nurut. Teas-teas teuing paparin hidayah jeung taufik Gusti. Sanajan sagala aya ari gering mah da teu aya hartosna, wa'afini paparin kacageuran lahir batin. Kumaha tungtungna? Wa'fu anni, nedapang hampura Gusti. Aya gini nya eta doa. Abong menang Nabi. Mimitina Rabbi gfirli, daragdeug minta dahareun jeung kacageuran. Kumaha tungtungna? Wa'fu anni, mimiti tobat tungtung tobat tengah-tengah berang penta. Da eta pangginingna doa sanyana mah. Mangkaning keur salat, mangkaning tigirang doana. Tapi kaluhad lah het jelema eta teh. Rabbi gfirli, kadepruk. Sing anca sing anteng nepi ka bejil cimata. Dasanya nama teu kudu atrok-atrokan jauh neangan doa nepi ka Madura. Kajen teuing teu salat subuh jeung lohor, kusim kuring ditaros. Nah jauh-jauh teuing ngala doa teh tepi ka Madura. Nah eueuh kitu kiai di Sukabumi. Waleurna teh laas doa di Sukabumi mah kitu pokna teh. Eta dina salat doa siga kitu. Anu mawi salatna sing tartib teh